Halo? Ya. Ebi, Yo. adong dari anak kucing di budak mau. Anak kucang udah mau. Oh nyaho abdi. Pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pucang liwat eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah tuh mah yang pucang. Hah budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Bot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai moongan sirahna bungkul masuk. Terus ugot tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang tenang. Beriling jalan tukang. Dah diopi we. Aduh eta maung jung era wirang. Atuh bayanganna kumaha digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana masih pucang teh?" Mantong saca si papi gitu. Bapak sia teman. Dah eta pernah pucang ngaleueut. Di opi. Makna daya dari anu yang polos kene can nanti di opi teh kumaha? Ya ambe ya opi teh make gula make naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut tadinya gigireun mau. Aya deui saturna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimana teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis. Hayang jeung geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolom. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolom. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap di gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan, diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabruk. Aya mau gabruk, aduh pan geunah di kegepan. Tadi ada teh gitunya geus beres bobogohan kadenge kene geus euy geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah teh malana ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakan jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan anu ngan mah mau beak babaturan tinggal tulang mana ngopi we ngeuna jeung rana ya kada ulah gitu ah. Aduh, tah eta di Cikurang jelema teh aya ulah. Ulah kata halus mah kunti ka di buku budak. Ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dungeunna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisah nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we Cikurang ge anu tiputing dinu poek. Naon? Dinu poek pan di kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ah ulin ceng. Ari geus jauh aing malin udin, paduli aing ngeling ceng. Isaha nu ngarobrol nya. Bakat sieuna dinu poek mana Din? Euy ceng. Geus jauh aing malin udin, paduli aing ngeling ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh aya gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak naik kana. Kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih beneran aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dok lain nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu ngajokrok. Aduh, dongeng aing teh ya. Teh gini anu. Dongeng nu mana urang nu dina kareta api. Tukang kupat tahu. Tukang kupat tahu. Sisi rea keur muah piring, piring banera naon lawan beureum. Beres rumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem truk begitu eureun nolol. Aya naon Mang? Da aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mah baris ke sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beungeut. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu.
kabeh atuh kakatuhu berarti pan sieun kabeh pamajikan an aya hiji saurang bak enca buh dipuji wanian ieu mah kunaon maneh milih di dieu duka atuh da dipilih orang ngupun bojo heuh sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun pamajikan maneh kunaon di dieu duka da dipilih orang ngupun bojo heuh sia ge kaitu aduh tah dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nya atuh aya dongeng mah kudu gitu aya jawara duapan pasea we wah pasea makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jamatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah ieu anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati wah waduh ieu mah pilih buteun teu siap bedog teu nyebut bedog hareup sia nyahonon ieu bedog ari ieu belati tuker sama ayu ai si bentar gelut plong teh duanana ngemplong Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. aduh tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago Saya teh jelema jagoan anu gegebegan. lain jagoan ieu mah mawa duit euy di karungan makaning geus hampir maju ka peuting aduh kumaha lamun aya rampau tapi bismillah we kumaha engke buat bener di tempat nu sepi rampau limaan lalaki cing jeleng nyarep marawa bedog ditingker kabeh eureun sia nya aing naon tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikieuan karewek reuwas eta nu marawa bedog ya pasti nu duit teh jawara deuk naon sia teh kikieuan marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah kadek na sia malunur teu wani teh hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus hae aing sugan teh jago hae aing ade sarana ge bisa duh alah oh ada hari dongeng mah Tuh nya pae. ada dongeng mah tuh euy loba urang sok ingin dongeng-dongeng mah baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon euy tukang celep Lain lu curugna eta teh ya. lain tukang celep aing nu keukeuh mah oh, tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang lotengna teh bobo janelana teh kusena rusak dikusewat teh bangsat teh labuh ka handap tut pae bangsat teu bakat kusieun dagang pae keluargana menuntut kana boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu digepung gantung supaya paeh sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu teu balik nyieunna matak jelema ti soledad dipanggil tukang kai sia kudu digantung cek tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangga nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju komenat cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katempos yang ngaganggu itu aya wae awewe eta teu make baju oranye awen baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah tukang celep nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah kanu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung kumaha bantah ka itu ka dieu eueuh alasan terpaksa kudu digantung aidar teh algojon teh jelema belegu tukang celepna jangkung ai tihang gantungana penek atuh teu ngagantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese pak cenah nah jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek tukang celep penek keur nyelep hayo milu we naon digantung sia naon dosa abdi penek ya barang geus digantung teh atos tuh adil karo saudarana adil pada eta alasan abdi naon maka dihukum penek sia eta hukum meni gampang kitu nya trun zaman ayeuna mah hukum teh Model kitu. Model kitu ayeuna Kang. hah Hukum ayeuna di urang teh model kitu. nya sigana mah Nya pan zaman waktu kalau kecipta hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna hukum teh teu hese.
Nya ta eta. Nya mending siga si Abu Nawasnya. Nya. Kaitu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh disirikeun ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Karti bari ka gini. Iya. Lugunya ya filosofi. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa mah karunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Joto coretan make spidol, cikikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui sijerian. Opatan dimaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ka dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sudah teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ieu? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh udah cicing atuh. Har, apa abdi mah bohlam? Ini telepon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui saru anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyungkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Mun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya bawa dulu nak dia dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patlot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da. Bener-bener ngedongeng sudah anu haat sudah anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Apaan urang teh ngahibur jelema. Pan aya awewe nu banci teh mah kitu. Bang, ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyok bener. Ngucok-ngucok kayak ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ngocek kayak ayam itu bakukon. Ngocek-ngocek tai ku ngokon. Nyaho. Yang happy nya si awewe lalaki teh bego. Lalakina belegung main jorok yuk. Hayu. Darah ngucok-ngucok tai ku leungeun. Pak, kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Jeleng kan maculuk Nyaho. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teu kira-kira atuh. Udah Iya mesti. riwayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk aweuna teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Cek aweuna teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Gorowok teh. Maju tahun. Nangkaning malam minggu sararea atuh kalaluar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Romita Beauty. Monor jam. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu. Tol. Cek aweuna teh mantau sia. Suli aing deketan ku sia. Tekan isi amat rai. Dia semet dia jeung. Tekan sia. Di atas materai kita ribu tekan. Mulai lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Paneta nu bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Lakina teh nyeri koplok. Apa leutik sia mah kurang ajar aing geuleuh dulu sia aing ger terame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan, jeung hansip ngariung. Eta perkakasnya alat-alat tukar itu banyak, Pak. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang Bimbo. yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam Aduh.
pendengar Ais. dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Dirinya tadi. Ada rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Bandung. Aya tulisan bubur jujum. Jujur. Hmm. Kekuatan rasa lagi jika bantengnya kokoh. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur Jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu haseum. Nyaan. Makan sesuatu. Kan we ak di dahar di Bandung keneh ya. Asal dia baheula iklan teh lain produk udah hareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sadunya, bubur cucu di Bandung Moal Aya 2. Bubur cucu make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkola. Bubur cucu jamin urang moal linggu. Duh ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur jujur. Nah, acan hubunganna naon? Asa musuh nyerang urang teu nyanuk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpal pieu nya ka bubur cucu. Nu nagih ngareos, gabung dulu tok mangkok. Bubur cucu. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam, cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nong-nong ku sangu. Aduh. Makanya nong-nong tatangana galak. Galak nong-nong tarang teh hareup. Eta salakina mun mamanapan sopan itu punten bae Bapak manawi widi-widian sanes umum akab teh. Punten pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abis nyana sangu. Abi cek nu dicocol. Ka mana pun bojo nuju ngiram. Sakadap atuh asup heula ka jero mobata. Coco tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocol. Ku bata. Rubina sabios bedo Bapak. Lain sudah ngidam sok rupa-rupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000. Capek Kalau kontan. Kalau kecuali kontan. kredit. Kah Nona minta dangsa. Allah. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Talalalalalala labu. Labu udah bingung mendorong nak kudu ka mana. Aya kok. Eta lagu nepi ka kitu. Tah Dikorek. Neu lamun dikorehan lagu teh euy. Mata ke kumaha. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz. Naik kereta api. Jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make celana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini-nini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jung ka itu tah, meuli celana jero. Nuhun ini, cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana mang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di handap. Pi orang masyar celana, dateng ngau celana jero, aki-aki, atuh dewe kayak kitu mah rek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah, 50.000. Meuli silet.
Oh, sudah mah kita ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh pan eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah. Aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamur da bitis nungkunya euy. Alah. Elala jom main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Duh urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parange jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papang itu ka urang mending ngagabruk. Kredi di mana? Mage jeung Kang Edi. Omong si Maradona mah nya, da Maradona mah ngaran aslina mah Maradona kok disebutna mah. Non sabapoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk. Kang Cep, ka urang teh, di mana wae atuh? Diantosan saya ku Abah gitu euy. Da ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai eta aya mung kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papangi teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bak keneh, wah. Tinggal disukur ge Kang jangan spengkor. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah, dina bus pokona keur pajejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah ayo teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang kolosor leungeunna teh cepet diantep we barang geusup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorowkeun capet mending usapan. Tibatan sieun cilaka. Sawius usapan we nya mun usapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Jomoh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nah, urang mah lain curug nengan di dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa nya. Iya. Oh, rana pertengahan umur kayak gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ku batur favoritna ke resep laja wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh aduh. Eta mah sarerean nika bingung atuh. Tah kirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ye tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh. Saha? Gatot Kaca. Walah eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunang. Nya talokon curugna teh tina bilik. Aduh. Heuh curug nu mana we eta mah curug. Talokon bilik. Was malum keur eta bubur keur ngecek bubur. Disebrok teu ku hurufana. Eta disebrok kuduna mah curug ka sebrok heuh ngajerit aduh ieu mah lain kulantaran ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat siga Gatot Kaca. Tobat. Ngeus atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh tah ieu. Dongeng nya. Tah, eta dongeng mah. Oke aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Ceuk marmot dewek. Sakali anakan teh nyon nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sakali megar anak aing nepikeun ka aya 30.
Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100 cicing Terus ngalieu ka Maung. Kumaha sekarang Maung? Maung nangtung lalaunan leres simpring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge Maung. Cempek kabeh eta sasatwa. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge Maung. Tahu cicing calik deui eta jempek kabeh sasatwa. Iya da sieun atuh. Oh, hiji ge Maung. Hiji ge Maung. Apa? Yang marmot 200 bae mesin. Tah eta dongeng. eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, budak ngora orai. nya. Budak ngora orai biasa di bareureman. Marabok, kun jeung marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae digalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok lah. Mana tuh? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang eta mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai. Orai teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya gebrok nepi ka murasieun atuh euy warung. Kios bro, nu bogana keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing, garasi aing. Kios tangga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing, garasi aing. Matak ulah yang mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing kita ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nalila benernya. Oh, da eta caeur. Ka urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter nuju sare mun nya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayeuna ieu babaturan abdi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh atuh ari maneh ulah cicing. Abang abdi mah bohlam. Eta mah teleponan di babet. Siapa bener mabok. Abang abdi bohlam. Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede geureuy. Nang kasih nang. Cik maneh itu bulan panon poe. Saha Abang? Ayo cek orang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun kok gujrun nu mabok jeung nu mabok kitu. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, urang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon Cep? Abdi rek naroskeun nu eta bulan panon poe. Duh katun Cep da bapak jalmi engang. Lu mabok urang. Duh kan Cep da bapak jalmi engang. Heeh. Oke. Saya euy aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Aduh, tah eta. Oh, eta mah lain kunaon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah? Linggarjati. Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, curik, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak, datang ka kolotna, dilaporkeun. Anak tuan begitu, eta nyawa teh kolotna mah. Mana Udin? Panggil, datang. Harapun guruna tem bicarakan ke bapana. Jangan bikin malu abah.
lamun mana bener nu nanda tangani sekalian teh. Terus terang kabah cikuruna oh paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Iya, lieur. Ini Tapi jangan ngomongnya mana nu nanda tangani. Ngaku kabah. Tah euy. Ai dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berhenti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran tah urang Batak ngagorowok si Singa Mangaraja berhenti oh cek orang Sunda teh di Jakarta mun eureun nyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da teu ajar sejarah saha kabaran inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng karena ge dongeng atuh na kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah kemae lah da baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi Mineng tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek curug aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna alah cuma di baruh ieu ini genep, getih hubungan. Waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh. Pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning. Itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun. Puye ceu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager. Cos kana bujur muning cager euy. Wah tenang. Isukna aya 2 minggu ti harita kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu. Ya abi cenah baru itu kakanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapeprekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jeung kudu damaran lah keun we teh aya damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos kitu jang eta mah lain bujur muning aya cek si ujur mah ajeun teh geus ge lain curug akeun mah da ge lain curug aduh. Tah ingat dongeng aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok, bari nunutan ngalengut. Hareupeunana hareupeun awewe teh, hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki. Aki-aki teh lengut nunutan. Ai pek teh bemo teh gejilikeun na lomangnya di jalan nu bolong. Kejelik meureunan tah. Budak lesot, aki-aki teh jongklok. Ai gep teh. Aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia kana naonan heuy tidak ngakeun eta bari didangeukeun aki-aki terap duh wareg si bobol teh make jeung si orang wareg tadi aduh kan bahaya tuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tah baheula mah aya dongeng teh tah urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot ngejulurnya ari anu tungguna teh ti peuting aya berenang ieu anu maot anu poho deui teh dongengna euy urang anu saja nah. Poho deui euy dongeng eta teh. Da aya dongeng eta teh, aya deui dongeng urang cenah alus teh naon baheula teh kok. Naon nya alus teh baheula teh. Poho deui euy. Da loba teh dongeng kitu teh. Naon nya? Keur ngadongeng atuh nah heula. Sila teuing euy teu ngadongeng teh. Sila teuing teu ngadongeng. Oh nya orang negro baheula teh aya tah. Di negro pan hideung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul. Bapak aing panghideungna sa negro mah.
Itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang cek nu katilu. Bapak mana kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong, keur main bal katemprang potong ta, katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideungna hitut nage poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadengin nu leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh. Ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha onam jantung. Launa laan senal teh. Pancorkeun kana janela na atoy lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh. Atuh cilaka. Geus tinggalkeun nya paur. Bisi cilaka teh isukna beurang ka karak datang. Puntennya cenah bapak abdi ka kasiangan yo dinukeun bewayah kijol ceuk bapana limputan-putan camanyet dipeuting kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka driver nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu aya tukang usyup berarti mah kok pas sombong-sombong. Wah, saya anu ngusyup jago di dunia mah cenah. Kumaha kitu we? Urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia. Walah, cenah eta mah. Teh ceuk nu kadua nya hebat keneh dewe. Kumaha maneh? Urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan. Lauk cenolo, buru atuh. Sekiat ya yang nyantok, begak kitu. Ceuk nu katilu, teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Maka tuh alus-alus eupan, pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal apaan? Tah, kudu kitu. Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh. Contohna deban seh, delam seh, gitu. Eta teh leres. Kapungkur aya budak titah sakola. Efeknya kalau ka ulin ini ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapana mah nyangkana sakola. Hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian ek sakola. Keur ngangon muning. Pandai di bapana nanya heula. Bener mana sekolah teh? Nya Pak, diajar naon ditu bahasa Belanda. Cing dewe kae nyaho. Ada gampil Pak. Heuh nyaho lampu bahasa Belanda naon? Delam. Bangku debang. Gini gampang. Tinggal make de. Hiji mangsa mah bapana keur ka lapang ningali anakna karek ngangon muning. Tuh eta mah amok. Hey Deuz. Cenah maneh teh deg di school geuning ngadon dengon demun hayo debal. Ayo balik. Kitu euy. Tapi aya dongeng ya Wildan. Ieu pikiraneun ieu euy. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur, ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakena remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapa bagi 3. Mun bapa maot, ya harta bapa bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Beunghar. Ari ieu nu 2 jadi ripuh.
kumaha cenah lalakon PK kieu ceuk nu panggedena saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur, pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah orang kana dunia rekaman itu hancur geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kana pangletikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana mana mau baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Wah, poe teh cenah. Terus tuh eta dalam waktu setahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna Allahok. Nyaho kitu mah ini mabuk. Ini bayangkan, sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema uang peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya tah eta euy mata oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek geus kalapa rek turun teu nyaho ti tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gegaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi teh surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah cenah ulah jang ulah cenah jang sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sadeu moal cenah ya Ek diunuskeun namanya. nya rek diunuskeun moal cek si ujak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah marek dagang lahang we atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja aja mana meuli sia sarua hiji-hijinya itu nama damai geus aduh dongeng aki-aki sebling eta dongeng aki sebling teh kitu kok atuh aya kolot aki terus teu boga pamajikan urnya hirup sorangan tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh. Masih punya birahi. Nya, yuk ke dipipir euy boga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol. Tak deui itu bling budak orang ngintip. Nah naon teh aki-aki teh? Barang ditinggal, aki, beja-beja sia. Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah teu bisa beja-beja udud atuh udud ya hiji waktu cenah nya aki-aki teh keur ngalabuah eta budak mah teh kajauhan nyampeurkeun aki sebling kadieu jang kadieu ieu buah isukna teh aki teh keur ngabedak keur ngalalauk kitu nya sampurkeun ki bling kadieu ieu lauk aya budak orang nu hiji deui nah sia unggal bling-blingan di bae wae Teu nyawa sejarahna. si eta keur cicing di balong keur ewakan aki sebling teu nya mimitina sia mah dilarepkeun ka balong
Aduh, kurang teh. Dongeng mahnya dah ingat eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya, Lomba bunga sedunia, nu lombakeun bunga. bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura, sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang.